Pun bapak kemana? Nyeta pot liur mikiran bapak maneh leungit tina paningali hebat bapak maneh Ti abdi teh ilmu nama sih. Percaya. Si abdi oge. Itu ilmu bapak akan lah. Duh. Kan sembah kapihatur nuhun dolar sae kulan.
Pantas lima kana budi sisi pangarti hiji bangsa sareng seni budaya napajanu sangkan seni budaya urang sami mumolana bawa hidayah bisa perakan cantik rombongan kiri harga telu cari mangga sepuh cari Raja sabalat di Banyadir Mekah Sadayana asep dampak bawa Kamu hidayah kirana ganjar nyalametkan Sadayana wong ngawayang sawengi nusae ibu hajah ini awana kasaksi Pak Haji Budi ayah pun ngemutan sayakti kurang mah solo yuk kurang tangtos Pak Haji gendut tiba kasih nonton ayah waya teh ngandung pengampang manusia madu api omah nuku malendang lampak kawontong di sorang tantos mo ayak karirang tantos mo ayak gamelan kami ibu oma jumpanawi
dan lenyap ing netra danan jaya sang yang aworlan mega bodara aworlan mega bodara Mega Bodara. ngawiyosaken kawontenan nagara Amarta di wewengkon Madukara Tuh, iya iki. panengah Pandawa Arjuna kasumpingan Rasidruna ti nagara Astina Tuh, leres. ngahaja ngahaturanan lingih Raden Gatotkaca Kawuwuhipun kasepuhan Semalura Kudrapawana. ngandika Gatotkaca Anak mang anu payus dipiagul kalayan dipireueus siap kadi kaharep kasep. Incu eyang Gatotkaca yap kaharep cu Aula Putra Gatotkaca nampi kana pembagi kalayun yang sumbangan ngahaturkeun semua bukti kunyuk panjenengan Rama Paman Pujastuti hidup ditampi nuhun ku emang. kunyuk panggesa eyang Nuhun kasep Incu namun percis ora bapakna Ya, abong teng maruteng anak mana kukuncungan uyah mah gening tara TS kaluhur dah, leres. paracis suara bapak Nabi mah kalayan aya pikir naon ieu teh geuningan kalarasan eyang ti Astina aya di dieu nya tangah haja ngahaja. Leres, Bang. Kakang Semar iya nun tapi rada mau ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk pangaulaan nu ditarima kalihna ti eta atuh geuningan aya kasepuhan sembah kasangakeun nuhun nuhun Kalalajrih temenan si abdi nampi pangangkir. kalarasan geuning ieu juragan anom ti melajang tengah sumpi mah tansah di ajeng-ajeng kaulan tansah di ajeng-ajeng paman ieu kasep ieu teh mangrupakeun kabagjaan pikeun urang Wah, daw leres, Bang. mang wayana kasumpingan Kangjeng Rama dijajar sokalima Tegeni. anu teu kirang sareng teu langkung pamaksadanana teh mangrupakeun kabagjaan pikeun hidup engke dihareup daw wire Raka Prabu Suyudana Raja Astina teh kagungan putri anu kakasih Dewi Lesminingpuri daw ai eta Dewi Lesminingpuri teh dina waktu ayeuna sasat keur gering nangtung ngelang layung peuting tega kana sare beurang tega ninggalkeun dahar leuwih waas upama lumpat ka tempat sare ngan ukur guguling anu digugulung dipake tilam kaeling Duh, leres. daw teu aya lian geuning kaserang ku panyakit asmara Tegeni.
Ari eta Putri Astina teh katarik kata jika pati-pati ku hidup Gatot Kaca. Kuhal sakitu hidup da geus waktuna. Hidup teh bakal dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka Putri Astina. Kakasih Dewi Lesmining Puri panjang lebar nama nyangakeun pangresa nyangakeun ceng 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 dangukeun ku hidup. Kasep kaula nun iya bagja cu dek mere madu kolot ka dieu teh lain dek mere racun dau sabab lamun ceuk bahasa ayeuna mah meureun prospekna hebat cerah masa depan sabab didenge-denge tiba heula ti mimiti Burai Pandawa jeung Kurawa ngan bentrok we jeung bentrok paribasana Pandawa Kurawa tileletik siliarah pati tilelemut siliarah umur ti bubudak siliarah nyawa bahwa pisan keakuran sedangkan curug jelema curug batur kasaha mengkona kaeyang murid saha teteh Pandawa murid saha teteh Kurawangan parasea wajeng parasea pan muridorna saha nu goreng tah pajarkeun teh naha guruna teu bisa mereskeun atawa ngaha jadi adu-adukeun tah ka dieu mengkona tapi da eta mah ti jelema nu ngewa sabab ieu teh dunya teh dua papasangan kulon wetan kidu kaler borang peuting lodong hiji poek salah naon poek caang salah bener awewe lalaki satiap-tiap ka jelema aya nu mikaresep teu anggang ti mika ngewa oh dau tah pikeun ngahinarkeun eta ucapan pikeun ngakurkeun di Pandawa Kurawa teu aya di jalan lintang ti ayeuna bebesanan antara Pandawa jeung Prabu Duryodana anu kabeneran pisan putrina teh bogoheun ka hidup jalan kaluar mah da eta anu jadi rebutan ti bubudak nyaeta ngeunaan kalungguhan ka kawasan negara Astina tangke di mana-mana hidup prung laki rabi sareng Putri Astina negara Astina moal kasaha sok lintang ti kahidup beunang deui ku Pandawa anu dikakawa teh mah burung kapibana deui ta ayeuna eyang wangsul ka Astina teh kudu mawa paisan eusi ceuk kitu ceuk ieu nah narima lamun hidup dek dikawinkeun ka Putri Astina jeung jawab kejar menang menembus di petengah hati nira hati nira wis mama kejar menang Gusti petengah hati nira hati nira lir kalimpudan mega bodara aworlan mega putih
Raden Gatot Kaca sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggalih. Dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Paman. Menta jawaban anu pasti anaking. Jang. Waler kayagan cicing cemar. Bisa dipaleng peke kuaing. Para lun maklum kasuhun ninggalih nu dipamriha punten anu ditedap paman. Kumaha? Kumaha? Sanes nampi kana pangasih, sanes nolak kana kanyaa. Nanging dugi kadanget ayeuna putra Gatot Kaca teh teu acan aya maksad gaduh bojo. Margi da teu acan aya sir atuh ka istri teh nu kumaha ai bogoh teh. Kumaha sir teh. Kumaha ai nu disebat cinta teh rasana teu acan. Teu mungkin. Dari umur mah hidup teh geus kolot. Heueuh rasa pisan bogoh ka awewe eueuh. Teu aya. Teu mungkin. Sabaraha tahun umur teh nya? Kirang langkung ai 30 mah. Ah boa aya kelainan teh. Malahan 30 mah keur mejeuna. Keur mejeuna resep. Eyang baheula keur ngora entong boro make jeung papanggih jeung awewe aya popoean cangcut di poe. Ser nud. Aya BH we di poe. Da ngalepak atuh. Itu cicing anu benar itu leres iya leres cing kasep cing bisa ngolokna cuk cing bisa ngolokna ya akang lain dunungan urang naon deui akang Juragan Gatot Kaca bade ditikahkeun ka Putri Astina. Sumohon biar teh kulan. Tapi cek saya mah lain ya. Lain kumari akang. Politik. Teu mungkin musuh make jeung ngajak bebesanan. Amun aya nu sajena beurang. Aya nu sajena beureun dieu mah. Ieu mah pasti aya udang dibalikeun deui mah. Aya udam. Udah Bapak Syai jika namanya mah. Gitu cik dek teu mungkin make jeung lah. Dorna teh atuh kan. Apal meureun. Aya musuh hayang nyenangkeun teu. Ya, Kulang. Lamun nya teh mah meureunnya lamun batu turun keusik naek. Mun nya teh mah. Itu purun ieu daek moal teu rame meureun hajatna. Moal teu 7 poe 7 peuting atuh. Moal teu 7 poe 7 peuting hajatna. Kadangdut jika nama ditabur. Tapi da Juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh. Can beger. Can ngaling istri. Masih acara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred. Jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti nagara Astina sanes nampi pangasih paman putra teu acan aya maksad bojoan. Ya rupina ai teh acan aya maksad masieun ulah bade dipaksa cicing geblok. Wah, sia teh kamina-mina teuing. Tong iring nyarios uap ikan nyarieun jempe we mending oge. Da moal dianggap sia teh. Eueuh pangaruh. Lain level dalam bicara di nu kieu. Cicing. Wah. Jempe wah. Cing kasep cing bisa ngolokna bageur. Wayahna tarima Gatot Kaca. Keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun.
ngaran-ngaran rumah tangga ampun paman margi air rumah tangga teh kedah runtut raus sauyunan sageges sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak kedah harmonis sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu teu acan aya nya ieu mah tarima we bilih melengkung bekas nyalahan paman paralun Allah kumaha we carana teh mah era Mang Wangsul ka astina teh moal teu ditegor ku raja wayahna tarima kaset paralun paman paralun mugia paman ulah jadi bendu bae dek narima apa moal Dah. Mang teh geus sanggup pikeun ngawinkeun hidup wayahna daek teh daek dina waktu ayeuna Gatot Kaca kudu kawin ka Lesmining Puri ampun paman ulah bade maksa bae Paurnya madang. ya anak ya Wah. ampun paman dek daek apa moal moal tiasa paman kurang ajar Gatot Kaca ngerakeun ka kolot Wah. tenyo ieu naon aduh ampun nah da kudu kitu ulu amuing aduh aya anakmu paralun malum kasukun ninggalih nu di pamrih kapunten anu ditedah di luhur sausap ramutih handap sausap dampanu ieu teh kapalai pihak katilu dugi ka kieu teh kaayaanana paralun ulah dugi kanimulkeun hal-hal anu teu diharepkeun bilih kaituna bakal pecah belah bakal ansur sagala rupina di urang tah kitu kapalai pihak katilu kaulana naon sia pipilueun ai naon sia teh kadunungan mah patahan Aduh, meni kumawani deui. kumawani bangsa sia Eta dunungan di papan. sanes bilih pak ayana Ai dipaksa mah da moal. cing jaro dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di pepatahan kudu kitu Cing. ha notorogan sia lauk buruk milu mijah Cing jawab buah kan. nya rupina saleuheung keneh lauk buruk milu mijah nun jeung tibatan lauk mijah milu buruk Adah beres teh mah. coba itu nya Ya. Malik-malikeun euy. make jeung malik-malikeun sia tutung teh dibalikeun mah nun Sae buah. ngeledek teh mah ngeledek ragaji ka jahuluna nah asa kabina-bina teh si bangsat Jelas. Babalan sabun ka jeung. wah sawius atuh ih nya kitu bilih kumaha onam ka dieu sia Wah, paur dah. Wah. pipilueun kana urusan ieu ngajedog we pawongan mah Udah. uluh ayana nuhun agan Ketrot di wah. menang asuh ti zaman lemut menang ngakon ti zaman bolon teh mulang tarima ku nyiduhan nuhun agan Ngatik dileutik wah. kurang ngajar pena stiker sayang tumampara Iya. Semar Badranaya barang dijejek leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana nya dan si Semar mah turunan jurik jarian cek ama oge
turunan uka-uka teh nu kitu teh. Si gentayangan teh eta. Paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangan nya teh si eta. Nya Gatot Kaca. Aulad daek apa henteu dikawinkeun? Ampun paman. Lamun kitu carana silih paehan wae. Aduh. Permios. Ai. Jeung jaro udak. Kumaha lamun percayakeun ka Swatama? Urang ajar Gatot Kaca kelumpat ka mana? Kang. Sembah kapihatur urang. Naon sia? Dek naon? Hari kasauran teh teu payus munguh di wiku teu wajar aya di panita. Teu ginding aya di resi eta kasauran teh. Asal ngeunah jang dirina. Semar teh jelema sarua aya rasa sakacumplang sakacampleng ngomong je Bobak kanya Kang. Aing teh panita dulu aing teh utusan Astina dulu goblok. Aduh eta pas. Emangna hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu si laing. Benar. Dume si laing utusan raja. Eueuh Kang. Teu bisa adil teh keur sarerea deuleu euy. Da boga harga diri. Arjuna. Ada Kang itu bah. Apa? Lapur. Lapur kumaha? Lapur si Gatot Kaca teh nolak. Nampik sapajodogan. Waduh, atuh gagah bener. Oh nya tak kitu. Wayahna da ieu mah geus aya sen ti Arjuna. Sakuat tanaga si Gatot Kaca tewak. Perbios. Naon? Antos. Ayo matu pasti kenu lawan Agan. Pun bapak ke mana? Nyeta, pot. Lieur mikiran bapak maneh leungit tina paningali. Hebat bapak maneh. Ti abdi teh ilmu nama sih. Percaya. Si abdi oge. Itu ilmu bapak akan lah. Duh. Kan? Sembah kapihatur nuhun heula. Sae kulan ah. Da beda kana karta ge hate abdi. Da hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Benar teteh. Da yakin sanes bade ditikahkeun agan teh lah. Da pirasat leuwih ti heula. Nya sanes agan teh bade biasa we. Buating dilekek. Biheung teuing diracun ge ditumagan. Atawa dilekek gimana mah. Eta teh Kurawa teh nu geuleuheun pisan ka Panawa teh mungkin nya eta. Kahijina mah kahijina pisan bakal mah teu bogoh we deui. Teu bogoh Kang atuh jaga anak. Ai tong dipaksakeun aya teu bogoh. Jaga anak. Iya. Jaga anak raja da raja jeding da mah. Masina model abdi mah asa aya tepak suang. Ari Akang model abdi atuh. Mun si ieu kawewe nu kumaha oge seneng. Boleh konyol. Kudu atoh boga lanceuk normal. Jeung tibatan aing hayang ka ucing. Pikir ku si laing. Teh normal teh bener. Gatot Kaca. Alipot. Ari Kang. Alik. Aswatama ulan ngudag tuh. Sina Dewara. Urang warah tambah hiji seulanan. Nah, gitu kan kedua ku abdi cicing. Paling gak akan mah. Aswatamanya. Aswatama. Kali silinyong. Kan antep Sina Dewara kudunungan. Pilih kirang tanaga ku abdi ulah cicing mun. Dah cicing mundur gitu. Ayo tahun jong. Lamun dibere kasempatan dewek gelut jeung Aswatama tingalikeun mundur. Hah? Mundur.
Ari diuk da heugara. Lomang. Dewek Batara Syuri. Naha da minang teuing cetik di kebrus do. Gatot Kaca. Sadaya daya kasepuhan. Aula Gatot Kaca. Wah, paundang. Ngahina sia ka urang astina. Wah, Anu teh leunahna mah akang. Lah, Oh, mun itu beunang di canda tuh. nggak teu dihalangan aing mah. Wah, arti malibir atuh teu. Bapak gayang. Mupus keuyang maksudna mah Kurang mari. dek daek dikawinkeun kurang ajar. Moal tiasa kasepuhan. Lamun teu daek aya dipareskeun ku aing beheung teh. Jagakeun. Upami salira kasepuhan bade maksa mangga. Samplakeun letak tak katua paken capegatkeun bung salawar. Kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga. Heh. Kurang ajar. Sawias ku abdi lah, ku abdi. Cicing, sianu gelo. Akang. Lain geuleuh-geuleuh tingkah akang tuh. Gelo. Gas. Disebut nu gelo aing geus. Amak disebut gelo mah tuh. Abina teh tengeunah aing. Gas kan bae. Tidak kerek. Aduh, ampun. Tegal na. Mangga pati. Iya, haling. Nah, haling. Aling. Nae. Aling. Mudah-mudahan ekran. Pilih kirang tanaga sama teh abdi 3 kali. Banyak matna kan. Pak Haji Sidik gitu. Abere. Nyingkah siap. Nyingkah pun. Nah, nyingkah. Hayo nyingkah. Permio satu, sok. Curi siap. Joga bro he mah. Ngobongohan kaing. Nejiga ini. Alah. Permio selan ini. Wes. Dek naon siap. Dek neungeul ngan kapangi. Leret sebentar. Leret sedikit. Ada kelengahan. Manfaatkan. Gelo siap. Boleh dong. Maju ke atas. Ayo. Aku kemana? Naon? Poe ieu pakaputus sebenarnya. Mangga. Benar? Sok. Poe. Ngalawan siap. Poe. awas. Usik siap. Poe. Poe. Aja. Siap dulu. Curi teh. Ngadon ngabongohan siap. Wih. Dek naon maneh? Tengeunah we. Bapak kuring dihina. Disebut nu gelo ongko. What? Maka gerakan naon eta teh? Make gerakan naon? Saya Wih. Iya. Awas. Dikumakan. Siku abus. Kurang ajar. Ayo pagi sini maju. Pagi ini.
Waduh. Tuh, wuyo. Wah. Binatang. Maju. Benang euy. Benang. Babuk tuman. Babuk, Ayeuna euy. tadi babuk. Sing tarik. Sing tarik. Oi, Oh, bentar itu Aduh. katanya. kagan geunana. Cabok seuy. Aduh. Aduh. Modar sia. Kabina-bina teuing maksa kan umum. Aduh. Bah. Aduh. Mamam. Mamam. Mo. Tak, eta mau ulah dituluykeun. Kayak itu udah pilih mobil. Alah. Alah. Jang. Udah. Aduh. Hei. Sik atuh man. Ampun. Ulah maksakan umum. Matak naon eta putri teh lamun kadewekeun. Heh. Ieu mah aya nu embung dipaksain daek henteu. Cing mikir saeutik atuh. Aduh. Sabab urang teh cing boga pikiran. Lamun mungeun maka itu nage dina rumah tangga teh moal beres. Cing mikir saeutik da urang teh. Pek pikir ayeuna ku di dinya. Kitu tah. Tapi kapulan teh Aduh. Ini asa bebas tapi. Satu teh euy. Benang. Babuk Babuk. tuman. Rok. Kasaha keunana? Tengor sia kuing. Mina-mina ting pikageuleuh sia teh. Aduh. Ai bulelag Aduh. bareng. Alah. Segitu deket tatarakeuna sia. Aduh, sok bisa aya kapanasaran. Ampun. Wanita merah kaca di pertapan tutugan Gunung Parasu, kasumpingan Raden Gatot Kaca, Gunirahangan Dika. Aturan rawuh mena nampiri bunuhun laksa ketika bingahan aki. Dupi ieu teh pertapan naon aki. Upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu. Dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha? Sanes agul ku payung butut kaula pisan. Salira leres dupi kakasih saha? Upami di persanten mah merah kaca. Wih. Merah kaca. Leres. Nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikeun naon ieu teh cu? Sareng saha kakasih? Kaula. Leres. Upami di persanten mah ngaran kaula teh Gatot Kaca. Meni sarua kacana yo.
Gatot Kaca leres di mana menak kaula teu ti amarta aki uluh moal kitu nah da kaula maseun di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas saseureun sabenyeureun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani masyarakat anu religius kultural jeung wawasan lingkunganana sae tingali para santri bebersih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun sili asah sili asih jeung sili asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalindi ku budaya-budaya deungeun sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus aut-autan bangsa na ruksak leres malahan sepuh kapungkur mah menak pun dan ieu menak sae sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon ta eta tanda-tanda karuksakan nagara tapi pan ayeuna mah masih kene ti wetan tah di dieu urang salaku manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange upami ngange hak manusia didinya neme disebat mulia upami hak manusia teu diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato nyaeta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamilih rasa jeung perasaanana anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik tableg amanah patona turtan nafsuna anu dianggena nafsu mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah neme disebat mulia tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut dua bener ceuk filosofi katilu bener ceuk ilmiah kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas ceuk barudak ayeuna mah ieu tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh bijil ti beulah wetan leres ieu padahal ceuk ilmiah mah henteu ilmiah nolak nah da panon poe mah cicing da bumi anu muih mah nya nu cicing bijil leres atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha nah ari panon poe biji ti beulah kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat tak panon poe biji ti kulon teh hargaan kumaha ceuk dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus
daeta nu di daharna hamburger hambur duit ger pasea tak budaya we kaseredkeun ku budaya dengan da aya budaya-budaya dengan anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok. Anu temahna di urang teh kali nih jati kasilih ku junti cul dog tinggal igal leres tah hiji tah tina budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado leresnya aki tah bilih ieu mah bilih dek newak kaki dumeh muka pasantren di dieu oh sanes saya aki saya sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri sae pisan aki oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk leuwas maklum geus kolot teu aki mamuka pasantren di dieu teh teu kaentepan ku politik teu istuning murni cilik putih celakerang lain dek ngala duit aki mah lain loba duit mah aki mah kitu oh saya dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamalkeun ilmu we anu sajati di mana sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho di mana kieu salarasna mah aki kaula dumungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburan uluh nah aya panglima abruk-abrukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salarasna mah ku paman gaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri ai kaula teu hoyong da can aya maksad bojoan tah kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun kan pangnoropongkeun pangmelengkeun nah leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta sanes naon sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun sabab urang Astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat nying hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kau lagi kitu teh sanes suudon da ieu teh sanes memang kitu pamanah atuh meni teu diangepan ningali batin tah kitu lolobana dina waktu ayeuna teh jadi mikiranana ngan sabelah mikiranana soal dunya wungkul Dajjal teh nu kitu panonas hiji teh
jadi paningalina teh ditinggalikan karena urusan dunia wungkul cul karena urusan akhirat jadi tebalan matak no gencang hirupna tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal hilang kepercayaan di mata masyarakat. Wibawa komara bakal leungitan numawi moal aya ajen dihormat sote ti hareupeun di tukang ada di jebian di malam nya tahu tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsu ka nagara diancam keneh ayeuna mah da aya sabenerna pijodohan hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pemajikan pijodohan anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu belah kidul di dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putri na Prabu Dahanadewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh can aya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara kitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut nu ki oh ada hidup mah ahli nada diulik nu kitu nah eta teh leres pijodohan ulat nah eta leres pijodohan geura bisi teu percaya pijodohan hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta kahiji batur teh bakal segan bakal sieuneun empuk gatot kaca kaduana eta awewe teh joga pruk ke bogoheun teu kudu saemara ye wayahna kudu jadi jelema hina heula bisi engke hidup diparengkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jalma anu laletik ngancing ingat itu jelema nu galelde teh sabenerna menang nu leutik oh kitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong Allah carana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu kumaha carana nya upami bade mercantenkeun ka aki ku aki bade disalinan ayeuna sanggup mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibobori ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu nya ya jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi sarengkak saparipola teh kudu aya guna timbalan ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh teh mubadir ai mubadir dina kateranganna ge pan sabagian tina amal-amalan setan ai mubadir mah timbalan sanggup mangga sok geura aniprek hareupeun aki aduh aki nah meni jo karaos sekanya aki ka kaula kaitu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana teu aya istilah di malam mangga aki
sangem kaula mangga wayahna rep sidakep sinoku tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa timbalan heg aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapa munut ginu luaran sapa najatina kanan daun lajeng Raden Gatot Kaca meremkeun socana lir malam tumraping api sacidohing metus sakacaping nyata ieu sang pandita nawa Raden Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina udang kasih aduh Allah nah jadi kieu waduh ampun moal salami nak kieu moal paur we paur salila nak kieu moal kapanggih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah aduh aluh yeuy aduh nah sora kudu digenti ulah kitu sora kedah kumaha sora jeung adat genti ayeuna nya timbalan sok dehemkeun 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti weh nah jadi kieu aduh jadi lucu sorana wayahna wah moal salilana kieu moal tah ngaran ulah Gatot Kaca saha ngaran hidup teh budak buncir beres saimbang teman budak buncir iya sugan teh budak pahati lalis budak buncir pinggaranan hidup budak buncir tah wayahna heug milu saemara tangke di mana menang saemara engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu nah eta raja pelaturan menangna manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema sae sakitu mangga nuhun abah iya mudah-mudahan tong salamina kieu moal kan pengorbanan we perjuangan bedaya wae assalamualaikum saha teh tuguning aya tamu deui tingali wawun teu kaitu walah saha si Cepot si Dewala omat api-api teu wawuh we kan api-api teu wawuh pura-pura tidak kenal heeh